Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayah kieu sampurasun. Ai anak-anakku anu ganteng, anu kasep, anu gelis, kapandak deui sareng Miss Ningsih. Kalian masih semangat tentunya ya. Hari ini materi yang ingin Miss Ningsih sampaikan adalah mengenal anggota tubuh. Mengenal anggota tubuh dengan menggunakan bahasa Sunda. Kita simak sama-sama ya. Mangga diregepkeun.